Kak, pangalakan akar kalapa jig. Iraha Nya ayeuna atuh. isuk we atuh bi geus mani urang aratul udah asruk-asrukan anjir kajarian jeung naon bari ge akar kalapa. Arah boga bibi teh kabita kamari keur lebaran ning nempo di tetangga eta akar kalapa. Kalah hayang. Nying kue akar kalapa please bi, kue akar kalapa mah lain tina akar kalapa nya dialaan ke orang terus digoreng lain bi, ngadonan biasa siga kue biasa adonan bi. Anjing aya wae bi ai ampun teh. Bisa wae ya daun kalapa anu aya ketebak angin. Brad, ari di nyangingu hayam teu? Yang ngingu atuh jang naon urang mah tapi hayam wae. Ngingu hayam berarti loba hayam mah betulin. Justru aceng mah embung, Brad. Ngingu hayam teh. Nah, Nya balangsak be, Brad. Kadar hayang hudang beurang ge lamun tas capek, hese, Brad. hese kumaha teh? Kapan eta teh, Brad? Sinaga lamun urang hudang beurang teh kaburu rezekina dipatok ayam. Mata aceng mah teu ngingu hayam. Henteu kitu konsepna saroceng. Ye, paribasa eta mah, paribasa. Da anger, ceng. Lamun misalkeun di dinya hayo wae hudang beurang teh hudang isuk-isuk, anger. Najan teu boga hayam di dinya di imah boga marmot engke di anyar dipacok marmot. Rezeki di dinya teh. Paribasa eta mah. Ripuh aya saroceng ieu. Brad. Aceng izin yang kemah, Brad. Moal ronda, Brad. Atau moal rame, ceng. Moal rame atuh aya mah maneh mah aing rona. Kapan aya si Kosim ieu, Brad? Heuh da anger kudu sapaket atuh, ceng. Ye. Lamun aya si Kosim kudu aya maneh. Lamun aya maneh kudu aya si Kosim. Lamun eueuh salah sahiji moal rame anjir ngarona aing pasti tunuh. Teh ka mana di maneh? Sapeting engke be, Brad. Masalahna aceng isuk arek nyokot rapot nu budak, Brad. Bisi kaberangan. Dibagikeun rapot teh budak. Nya, Brad. Coba kudu isuk-isuk teh, Brad. Lamun teu isuk kumaha di lamun kaberangan kumaha di, ceng? Meureun bae we. Kapan bisi teu kabagian, Brad. Rapotna karunya budak aceng geura, Brad. Sitep ka bagian kumaha sih teh saroceng. Ya, da rapat mah geus aya bagian-bagianana sih teh. Moal ayeuna kulantaran maneh telat datang ka sakola terus rapotna beak anjir keburu ku batur henteu kitu anjir lain bansos dibagi rapot ceng. Kileupeung aing saroceng ieu ampun teuing. Hah bisa wae ieu ya anjir ya manuk cininin ya. Mang, isuk teh idul adanya. Anu kurban nya. Nya aya tuh domba coba nyate isuk yuk. Hayu, tapi eta mang pada naon nya? Nu dikurbankeun jalu wae henteu bikang. Ya bikang mah tong boro berkurban ngelehan ge moal daek nu bener ge bisa salah bikang mah Nya nyarudet nya mang. Apal teh warung di mana nu aya minyak tanah butuh ieu teh Nyunglang kan gerajil zaman ayeuna mah hayang minyak tanah. puguh tapi na butuh ieu teh ka mananya Coba dina aya lagi kudu aya persyaratanana. nya Kudu naon aya surat bae tanah, KTP, kakak. mun hayang meuli teh Heeh. berarti urang kudu moal lanceuk atunya ikut tuh mah Nya sok aya hayang-hayang teuing mah meuli minyak tanah. isuk ngajakan lanceuk urang meulina Brad, soal mitoha urang nih nu kamari anu dianteran cap orang tua. Bageur ini mah. Nu balik. Kumaha nih kumaneh? Dianteran suuk we jeung ududna. Anjing parah anjing maneh. Sarwana goblok bener kamari teh diusir teh maneh teh kurang sasajian benernya. Sigana mah. Parah anjir mitoha maneh. Anjir Nya henteu atuh Brad menyak. bukan aing benar we.
Mun bito haji kitu mah anjing kajong teu jadi atuh. Teh, terus eta kumaha teh bisa bager gitu? Pan HP na teh rusak cerita teh. Heeh. Urang aya bikeun lan urang. Nah, terus Jadi bager ka urang. tumben maneh Heuh atuh. bagur. Anjir jelema mah diet kieu biasana oge. Naon deui kira? Sawah lega. Beas kintalan osok kebon angot. Jang saha deui lamun teu jang urang coba. Nya Nya parah. Tah nu kieu eupan beunteur hayang menang gurame. Bilih bade dicobian mangga. Nah, nu kieu teh namina teh politik Yahudi, guys. Nya nu kieu teh. Sok cobian. Ieu strategi buta kaya siga kieu tah. Parah anjir sih ieu. Ayo otak rempag dipake mikir anjir. Da teh jago eta. Wah ya. Astagfirullahaladzim. Ya anjir kanyahoan. Hayo we siapa pagawean teh nonton BF kehead. Saantur aing ya. Daripada nonton BF anjir. Kemana? Kebon mitoha kamari ieu aing ningali saliwat. Anjir ceu urang teh loba manuk perkutut. Ah, muy manuk perkutut mah. Mun manuk ciplak atau manuk cipu daek urang perkutut mah mung. Anjir mahal manuk perkutut teh sia teh. Nya mahal ge, kajeun mahal ge. Nah dirinya kamari teh jumahan kitu. Jumaahan atau dah? Geuning teh ngadengekeun kamari Pak Ustaz Dudung keur ieu khotbah. Na teu ngadenge. Ngadenge atuh Joy. Naon emang? Kapanan cek Pak Dudung teh kieu. Jauhilah, hindarilah dari godaan setan-setan yang perkutut. Pan meureunana geus jelas di dinya ge manuk belis. Ku aing dirojok ceuli eta anjir. Meni bapering teh anjir si ieu anjir ceulina. Dari godaan setan yang terkutuk gejuy. Ampun anjir sia maneh. Heueuh di kitu di kamari Pak Dudung ieu nana. Buru anjing buru. Buru anteur ka itu urang ngalah anjir pe duit teh tong lila. Waduh, Buru. Ya. Aing mana betah-betah teh ngaduda anjir. Lain betah Brad. Awalayan kamari ge Idul Adha aya rana jaluna di Pencitan. Me Nya jelema atuh ai kamari jeung urang Sumedang teh geussan maneh. hoream Brad. Hoream ku naon? Bejana urang Sumedang mah kacangan. Anjing, kacangan cenah. Henteu kitu konsepna sia teh. Henteu. Naon maksudna eueuh kacangan pedah dijieun tahu kumaha? Hah? Jieun tahu? Heeh Brad. Ya, lamun misalkan kitu konsepna, urang Cianjur ge meureun areueuh kacangan sia teh. Dijieun tauco kacangna. Parah anjir si ieu. Punten ka tetehnya, ka teteh urang Sumedang punten pisannya. Emang rada cilepeung si ieu mah. Cek saha tuh aya kacangan? Aya nya kacangan teh nya. Aya bae si teh tuh. Pak, semua.